Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Robi'an ari anu kaopatna ayyuhaziro eta yen ngawanti-wanti jalma al muslima ka jalma muslim minasyarri tina kagorengan. Fa idastasyarahu mangka di mana-mana menta musyawarah ka jalma atawa badami ka jalma sah ahadun hiji jalma pi musyarakati insanin dina ngarejengan hiji jalma fi tijaratin dina dagangan awad amanatin atawa nenden amanat indahu disandingan itu insan aw pi muamalatihi atawa dina muamalahna ieu insan wa ghairi dzalika sareng liana itu mazkur. Yajibu wajib alaihi kasih jalma bisifatihi kalawan sifatna itu insan mustasyaron barina anu menta musyawarah. Naon ayak sipa mustasyaron barina anu dimenta musyawarah, naon ayak sipa yen mukakeun jalma hala hadal insani kana tingkahna ieu jalma lil mustasyiri pikeun jalma anu menta musyawarah. Payazkuru tuluy nuturkeun ieu jalma uyu bahu kana pirang-pirang aibna ieu insan ala qadril hajati seukuran pangabutuh bikos din nasihati kalawan maksud nganasehatan pakot wungkul. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis al mustasyaru mu'tamanun. Al mustasyaru ari jalma anu dimenta musyawarah mu'tamanun eta anu kapercaya. Khamisan ari anu kalimana ayak sida eta yen ngamaksud jalma at-ta'rifa kana nganyahokeun bi insanin kalawan hiji jalma la bikos ditankisi lain kalawan maksud ngarendahkeun wal izai sareng nganyeri. Fayaqulu tuluy nyarios ieu jalma fulanun al-a'raju, fulanun ari kipulan al-a'raju eta anu pincang, awil ahwalu atawa anu deleng, awil a'masyu atawa anu rabun. Iza kana di mana-mana aya ieu sipulan mulaqaban eta anu dilandian bihadhil alqabi ku ieu pirang-pirang landian. Walau amkana sareng lamun mungkin naon ta'rifuhu nganyahokeunana ieu insan bi ghairi dzalika kuliana itu mazkur atawa nu tadi dicarioskeun kana mangka bukti itu goer aula eta leuwih utama wa aslama sareng leuwih salamet itu ghair. Wallahu a'lamu bissawab.